Arisya kamari kunaon aing ditarik. Tenan naon teh yang ulin bet tadi kayak masih ale. Bete aing di kolam kemari. Baru ngir. Sial mah aing dek ngadem di sawah. Le, awewe kemarin tapi Benesia lain. Benesia geulis. Bebena anu mana sia? Iya, dibawa naik motor ke sia teh ya. Si Selin meureun maksud sia mah. Meureun. Eta mah lain bebena aing, eta mah dulur aing. Si aing geus kasieunan, ternyata Benesia. Makana aing ngajakan balik ge. Ini sia. Emang aya naon? Soalnya si Gondrong keur ngobrol jeung awewe nu dibawa ku sia. Aing mah sieun sia gelut doang si Gondrong. Gara-gara awewe eta. Aing si Dayat memikirna teh bebene sia. Pohon sia mah. Pantesan aing ditarik. Mas, bukan? Woi, atuh sia ngumpul mah ngopi atuh ambe syahdu. Lah sia kegablok gawe ge. Pangangguran mah cicing bae, Mas aing ye. Iya budak ye anu kemarin ngobrol jeung awewe. Oh sia nu kamari ngobrol jeung Seli. Teu le, kenalan doang. Sia resep ka si Seli. Henteu le. Piraku aing bogoh ka bebene babaturan. Bebena saha sia? Dih, emang lain bebene sia we? Lain keur ieu naik motor duaan jeung sia. Seli mah dulur aing lain bebena aing. Wah, bisa meureun bantuan aing supaya deket jeung si Seli. Bisa diatur dong, lamun aing pelicin mah. Tenang bae le. Becek pokoknya mah ku aing. Sing naon nu becek? Ah, kobakan meureun sia mah nu becek. Duit masuk aing teh duit. Geus ya, kode hayang naon? Naon sih nun teh dibere gasang calon dulur? Yang geus ditu siap balik meuli kopi abe lancar. Siap dulur, laksanakan. Dan Siap berang-berang olahraga. Ajen sispek dul supaya si manis daekeun ka aing. Aduh. Aing keur bahagia aja sadul. Bahagia naon tuh? Sia. Sakedeung deui aing boga bebene. Bebene di mana sia? Si Pudin maksud sia. Sembarangan jasa sia. Masa aing bebene yang si Pudin? Pan sia biasana ge duaan bae yang si Pudin. Buset, lain lah Kiki ge aing normal keneh. Eta si Seli anu ku aing resep, aing kemarin geus main tepan salamkeun ka Adina. Emang keur rahasia ketemu jeung Adina si Seli. Keur peuting nu urang ngajalan si Gondrong. Mantesan ku aing ditayangan sia. Oh, biasalah keur usaha mengejar cinta si manis. Itu Adina si Seli. Oh, eta Dina. Heeh, aing nyamperkeun lah. Geus aing nanggung di dieu lah. Neng, Si Mamang mantas di mana, Neng? diharap. Teteh di mah. Aya Mang, kamari teteh karep pulang. Terus geus disalamkeun can. Haji terus kumaha cek teteh? Nanya ngaran Mamang, tapi orang poho ngaran Mamang saha? Aduh, lain bejakeun bae ti ajeje kitu. Poho Mang. Kamari oge, orang sore nongkrong di sawah jeung Teh Seli. Seli ngobrol jeung lalaki. Haji nyaut teu, ngaran lalakina saha? Gondrongnya, orang poho. Indra mun teu salah mah. Emang bangke tak ada langit ajak perang meureun ka aing. Amun lain baturan ku geus dibungkus make daun cau lah. Kudu Neng nuhun ya. Orang dek balik. Heeh. Nyoki mendrong batis yang ngajak perang terbuka ka aing. Satkeun. Sip naon? Balik mamarahan kieu. Hileut cau eta berani musik aing gore. Saha sia hileut cau? Eta si Gondrong. Kunaon si Gondrong? Nyebut-nyebut ngaran si Gondrong sia. Si Gondrong ngadeukeutan awewe nu ku aing dambakan. Saha sia awewe nu ku sia dambakan? Amari nya ngalobi si Seli. Panjana nyaho meureun. Aing bogoh kasih Seli. Geus lah, yes ya mah jeung babaturan ge ribut bae.
Sudi aing mah ngaku babaturan kos itu. Terus nah, balik aing. Bangsa tuh si Gondrong. Gara awewe di bae. Ya masih tole aing lah. Bukan bae si Gondrong. Intro gua asik gue ini. Woi, bel amat beli kopi sih ya. Maling sih nya, nanggon nu dagangna salat heula. Terus bisa copot. Sia. Aing loba duit. Naon aing maling? Guys, suka ngomong baik, gak sedut kopi. Aing meuli, pira ku aing deui nu nyeduh. Ini sih lo ngomong, seduh hari itu. Gerak. Lu kapan balik ke sini? Kemarin pagi gue baru sampai sini. Tahu lu kemarin di sini mah gue main ke sini. Ih, gue kan pulangnya seminggu sekali. Sabtu Minggu baru ada di rumah. Kopi nak. Cah, kan kia mah mantap naik kopi mah. Woi, Rong. Emang sih bener resep kasih Sally? Resepnya saya ingat. Senyumnya manis banget. Kan si Jojo ge hayangeun ke si Sally. Sebodo amat karak hayangan. Can bebenean. Hari siapa anjing masalah bae, Drong. Ih, Aing salah naon. Kecuali mah aing ngerebut pemajikan batur. Ieu mah can boga sasaha, Din. Salah naon aing lamun kos kieu mah. Sabodo sialah ngomong non, penting mah aing ngopi. Sian dong, kumaha bae lah. tapi namun ayeuna naon si jeung si JJ aing moal lu campur. Ah, cemen sama Din. Ngopi. Waalaikumsalam. Tadi ada yang nanyain Teteh. Yang kemarin bukan? Bukan Teh, namanya JJ. Oh JJ yang waktu itu nyamperin kita foto-foto. Itu Teh yang dulu nitip salam ke Teteh. Oh JJ, iya Teteh ingat. Ngomongin siapa sih? Itu cowok yang kenalan sama lu. Cowok yang dulu godain kita waktu mau foto-foto itu. Oh yang dulu gua marah-marah. Iya itu namanya JJ. Lu gak ketemu sama gua? Lu kan dulu balik duluan, makanya gak ketemu. Pantesan gua nggak tahu. Waktu malam juga dia nanya alamat rumah lu, Sel. Dia minta anterin ke rumah lu, tapi gua nggak bisa. Oh berarti pas gue lagi di Jakarta ya? Kemarin gue soalnya kenal sama anak sini, tapi lupa namanya. Gondrong Teh namanya. Oh iya, namanya Gondrong. Yang mana lagi tuh? Tadi JJ, sekarang Gondrong. Yang mana Sel? Dulu ada nggak waktu godain kita? Kayaknya sih ada, nggak merhatiin banget sih. Soalnya banyak juga anak-anaknya. Udahlah, malah ngomongin cowok. Keluar yuk. Kemana ke cari yang seger-seger? Yaudah, Dek, Teteh keluar dulu ya. Ya Teh. Neng Sally mau kemana? Mau main nih, A. Tuh, si sayang aing, sampurkeun ah. Sally, lagi ngapain, Sel? Lagi main aja nih ya sama temen. Kak Indra ngapain di sini? Ngikutin Sally aja, pengen ngobrol. Kenalin nih, A, teman-teman Sally. Oh, Indra. Teteh siapa namanya? Ani. Amel. Indra. Cantik-cantik ya temennya. Iyalah cantik, kan cewek, masa ganteng. Gombal terus. Jutek amat nih. Gue ini yang jutek bukan lu. Udah ya, gue balik duluan. Males gue ada dia. Ya udah hati-hati ya. Ya, bye. Bye. Kolak amat awewe. Woi, Dak, si Gondrong kemana yuk? Cek naon nanyakeun si Gondrong. Si JJ memarahan gara-gara si ieu Gondrong ngagodaan si Sally. Duh, budak bisa-bisa gelut duaan. Ngopi. Sial amat cele, batur geura riweuh kieu, ngopi-ngopi bae. Mesti is kopi ya. Ih, boleh tale. Ya. Aing kopi. Ari sia saruana deui Nes. Haus aing. Ngopi, masuk dan ngopi aing. Nes, kasih Gondrong yuk, teangkeun. Ayo atuh. Ayo.
Jadi di rumah, bunga lu siapa kali itu lah duaan. Lek. Lek, baru si Gondrong. Oke, oke. Lah, bersih lah. Kurang baik. Woi, si Gondrong tuh. Ayo samperkan. Samperkan lah. Woi, Drong, main tangan bahas ya. Non sih nengan aing geranggon aing batu. Ada apaan ya, A? Enggak, ini ada urusan sama Gondrong nih. Sih, kenalin dulu temen. Sally. Sally. Daya. Ditinggal dulu ya, ada keperluan ini. Oh iya, silakan. Ayo siap Drong, Abi. Ayo, lu sih lupa jangan aing. Yuk. Diuk pula diuk. Diuk. Sebenarnya naon sih? Eng di garanggon bae tadi kusia. Aing ngomong heula, tadi pula dirinya tah. Dengerin, Aing naon sih? Naon? si JJ mamarahan gara-gara sia ngegodaan si Sally. Saya sih saya diomong na. Sabodo amat. Emang aing salah naon bebenana si JJ lain? Woi. Pan si nyasra nanti pertama si Jeje nu bogo kanyana. Kan karak bogo. Yang jadi Harus sabodo lah jeung sahabat ge. yuk. Sih diomongan nanya ku budak. Woi. Ya. Bangsa tamat sih dong, terus setiap kawan kaing. Naon sia datang-datang marah bae kaing. Pan sia nyaho meureun eta dong. Cewek inceran aing. Karak inceran can bebene, kecuali bebene sia, poe ngerebut. Karak yang salah. Pan aing geus ngomong ka sia dong bahwa aing bogoh hati manis. Sia ribut bae. Ribut bae lah. Gandeng sia ikut campur, ieu mah urusan aing si Gondrong. Geus kedeung heula. Aing sieun ka sia hideung. Geus ya ribut bae duaan, gara awewe doang ge. Siadak lah ribut baik, beli ngopi. Kalau budaknya. Jangan lupa. Kolot-kolot ge. Emang lupa. Tak eta duaan. Oh, siap. Kopi. Oh, siap. Soalnya. Kirain. Ngomong kan nih. Kasih kode. Cantik-cantik temennya teh. Udah biarin padahal. Lu maunya gimana sih berdua? Lu masalah Nonan sih sia je, datang-datang lagi marah bae. Yang kecil bebene sia, poe ngerebut. Aing salah. Pansia nyaho meureun. Aing bogoh kanyana di sistem bener. Kopi. Itu ngarep bae. Duh, cek aing mah. Pohon.